ismun min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jadi Yasin teh nami kanjeng Nabi. Naon selain Yasin nami kanjeng Nabi naon? Ala Toha, ala Yasin, jadi kan atau merah ya? Salatullah, hayya marame, nanti sare. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah, atau Nabi ala Toha, Rasulillah. Jadi dina Al-Quran ayat nami surah Toha, ayat nami surah Yasin. Tah naon Yasin teh ismun min asma'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salah sawios nami kanjeng Nabi teh Yasin atau Nabi Toha. Tadi na surah Yasin teh ngajelaskeun yen jelema baheula tong ayeuna baheula di zaman lahir kanjeng Nabi dugikeun ka kiamat seueur anu teu percaya. Maka Allah sumpah kangge Al-Qur'an, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Inna teh taukid ceuk orang NU mah. Dari batur mah moal da anu apaleun kana di Rumiah mah tadi dengan sebatan ku kepala teh Rois Am apa di NU teh aya tanfidiyah teh lamun di urang mah lamun di negara mah banyak di negara oge aya eksekutif aya legislatif tah legislatif teh tanfidiyah ya bahasa Arabna mah maka di NU aya tanfid teh pelaksana. Cek orang NU mah innaka laminal mursalin. Ngange inna teh taukid. Tungtungna la minal mursalin make lam eta oge taukid. Nah, kalimatna pondok tapi taukidna dua. Sabab ieu ayat ditujukeun ka jalma-jalma nu teu percaya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lamun ngomong ka jalma anu teu percaya pan make sumpah. Kan kade ulah jadi orang senang laya. Sumpahna teh make anjing. Demi Allah anjing. Astagfirullah. Lain senang laya ieu senang laya Bandung. Make sumpah make anjing ya Allah kan. Ya. Ta eta teh innaka laminal mursalin la minal mursalin lamna teh taukid, innana taukid. Nah, makin ditaukidan, makin dikuatan, makin ditegaskan. Margi lelobana jalmi teu percaya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kadituna aya ditudiro kauman kanjeng Nabi teh bade ngelingan kaum. Terus kituna naon? Ditudiro apa Yasin teh? Ayeuna malam Jumat maca Yasin teh. Iraha jam sabaraha jam sabaraha baca Yasin ya inna likulli shay'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap perkara aya jantungna aya intina aya hatena tah jantungna Al-Qur'an teh Yasin. Mata ke urang mah kada Yasin terus baca jantungna Al-Qur'an ya. Kudu katalar Yasin mah, katalar teu. Eta kameramen katalar teu. Yasin cangkem. Hah? Katalar teu. Yasin. Tuh, mana? Yasin terang. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal litunzira qauman tadi kanjeng Nabi Muhammad teh sumping teh naon litudil kauman keur ngelingan keur ngawurukan kaum ma'udiro abauhu anu bapak-bapana kan aya anu ngelingan tadi saya pengertian dengan dijalinu seberapa tahun
di Nabi Isa kakak Nabi Muhammad berapa tahun? 570 nah eta teh disebutna zaman fatrah ma'undir abahu teu aya rasul teu aya nabi ka mana? Ka Mekah salami 570 hiji terus kan 570 hiji tahun tinggal dicai lamun can kalabur sim goreng mah eureun sampai subuh di sampai jam 2 ai subuh kaborangan kabeh hasil teh muludana gagal jadi urang mah ibu alhamdulillah teu ninggal rasul teu apal tempat tinggalna teu apal komenteuna tapi urang iman cinta bahkan di tadi nu marhaba di mana-mana nu berjanji di mana-mana ai berjanji karangan saha saha Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji di orang ngomong atau biasanya terus disebut sok ngaji kitab Jalalain kosong ngaji Jalalain naon harina Jalalain Jalalain mana kusim kuring dipetes sih santri Al-Barok santri Al-Barok Jalaluddin As-Suyuti sareng Jalaluddin Al-Mahalli saya naon ari Al-Mahalli naon ari Al-Mahalli dicek gue berlanjut teh memang materi ibu-ibu modal adinana ibu-ibu tadi disebutkan anu ngarang kitab As-Sakandaroni eta teh As-Sakandaroni teh urang Iskandaria di Mesir aya nami kampung namina Iskandaria jalmina Iskandaroni Jalalain eta teh kitab NU di mana-mana pesantren anu NU pasti ngaji Jalalain teh saya aya Al-Mahalli sareng As-Suyuti tadi Mekah di Mesir eta teh Jalalain teh di Mesir namun tadi di Kebumen aya pesantren 500 tahun cemkuring mah ngaji teh di Mesir di Al-Azhar geus umurna geus 1100 tahun mana-mana kalau kana Kebumen jeung Al-Azhar mah geus 1100 tahun nuju perayaan 1000 tahun Buya Hamka ke Mesir tadi Mesir teh seueur ulama termasuk Jalalain Al-Mahalli sareng As-Suyuti dia mah orang NU apa As-Suyuti di Mesir aya kampung namanya Asyut jalmina jadi As-Suyuti jadi As-Suyuti teh orang Asyut di Mesir aya nami tempat mahallah namina teh kampung mahallah orangnya jadi Mahalli di Bandung di Banten ya di Indonesia aya Banten orangnya Al-Bantani terus di Mesir aya nami kampung Damanhur orangnya Damanhuri ya mau orang Mesir dangkak Damanhuri salah gue salah kudu dangkak mah saya dangkak mah pasir dangkaki di Mesir aya Damanhur aya di Mesir namina kampung Tonto jalmina Tontowi tapi seueur di urangnya urang pasir angin Kang Tontowi urang karasa Kang Tontowi salah nah cenah makin urutan itu disebutna teh tafaul cenah kitu nya cek urang NU tah ibu urang alhamdulillah nikmat badan iman ka Rasul dan iman ka Rasul mah janten rukun iman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi ka para nabi urang iman
Ari Nabi nu terakhir saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Ibu, alhamdulillah ieu teh geus nikmat badak. Nikmat gitu Bu? Nikmat gitu. Nikmat. Sareng nikmat. Nikmat. Baik maca berjanji. Baik. Nikmat gitu. Naik maca berjanji. Nikmat. Nikmat. Naik sholawat. Nikmat. Naik marhabaan. Nikmat. Naik muludan. Nikmat. Eta teh nikmat badak. Cekap teu bikin kadinya. Teu cekap. Da Ibu sampai ku Al-Qur'an ku Gusti Allah ditegur urang. Ditegur. Bahkan diancam ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Kaburo maqtan indallahi antakulu ma la taf'alu. Ageng murka Allah, ageng bebandu Allah ka jalma anu keur nyarios unggul. Ka urang aya teh nyarioskeun Rasul, nyarioskeun akhlakul karimah, ukur nyarios sumping laknat ke Gusti Allah. Ayo bikin kenging laknat, ayo kenging rahmat. Bapak-bapak, ayo kenging laknat, ayo kenging rahmat. Upami urang hoyong kenging rahmat tuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, eta sim kuring bade naos deui ya, kapal santri. Iya santri masukkeun aya. Nah, itu Pak, ieu mah di mana pangasa? Hah? Di mana? Santri artinya di Sukasari. Di Sukasari, ya di Sukasari gitu. Di Sukasari kan ke siapa? Ki Budi Adengan Budi sana kumpul aya mama Ki Budi ya. Kanjeng Nabi anu kedah dituturkeun ku urang teh naon? Akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sing kuring bade naros Kang Abidin. Ditaros ame teh tununutan Kang Abidin ari akhlak naon? Ari akhlak naon? Hah? Naon, Mbak? Bangsa naon ari akhlak? Kalimah mulia. Nya ari akhlak teh naon? Akhlak anu mulia ari akhlak teh naon? Kelakuan. 100. Hebat. Bangsa di mana? Di Sukasari? Cilayung. Seorang Cilayung ya. Pangkalan tentunya. Pangkalan. Bapak Ibu, akhlak teh bahasa Arab. Seseueurna di urang nerjemahkeun akhlak teh budi pekerti atanapi tata krama. Ternyata disebutkeun nya akhlak teh atau akhlak teh naon terjemahan Sundana naon? Bangsa ari akhlak terjemahna naon? Sundana we. Aya teh. Ada bahasa Arab keneh lain bahasa Sunda. Akhlak mah umum tingkah laku. Siti Aisyah ditaros ku para sahabat kumaha akhlakna Rasul. Saur Siti Aisyah kana hulukuhul Quran. Akhlakna Kanjeng Nabi teh Al-Qur'an. Jadi eusina Al-Qur'an teh timidi Al-Fatihah dugikeun ka Anas eta teh sadayana eusina akhlak. Mata akhlak teh seluruh kehidupan akhlak. Maka kusim kuring kamari di Amos di bapak-bapak karek sabaraha hiji akhlak Rasul anu didugikeun teh. Ya, sok ayeuna mah urang evaluasi, naon evaluasi teh nya urang peunteun urang nuturkeun Rasul teh. Akhlak Rasul anu kahiji, akhlaknya dibagi 4 Bu. Akhlaknya dibagi 4. Hiji akhlak Allah, 2 akhlak ka diri sorangan, 3 akhlak berkeluarga, 4 akhlak bermasyarakat. Tah eta 4 akhlak teh. Kan ayeuna upami deui ka suku ge mal tamat. Urang judulna hunggonya, ngerasa. Nah, 4 menit deui.
Begitu setengah satu nya. Setengah dua. Akhlak nomor kahiji, akhlak ka Gusti Allah. Dua akhlak ka diri salat. Tilu akhlak ka keluarga. Opat akhlak ka masyarakat. Hidup berbangsa, bernegara. Nah, eta opat akhlak ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kahiji akhlak teh ka Gusti Allah al-ikhlas. Nah, Bu? Lain ikhlas. Dina surah Al-Qur'an aya namina al-ikhlas disebut qul huwa ya. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Nomor kahiji akhlak ka Gusti Allah teh ikhlas. Jadi naon-naon teh urang kudu ikhlas karena Allah. Punten Bu, urang mah kadang-kadang sok hayang kapuji ku jelema, hayang dihargaan ku jelema, hayang dinuhunkeun ku jelema, kade ulah. Innama nutimukum liwajhillah. Kaulah mere dahareun mere bantuan teh aya naon hayang ridho Allah we. Hayang dibalas ku Allah we. Tong hayang ngaharepan nuhun di jelema. Lamun salat karena Allah we. Fasolli li rabbika. Kade lamun salat teh kudu karena Allah. Nyieun masjid, man bana masjidan lillah. Nyieun masjid teh karena Allah. Kurang masuk dicampuran kudu sejen. Kadang-kadang yuroun, hayang katingali ku jelema, hayang dihargaan ku jelema, hayang dipuji ku jelema. Eta tos teu ikhlas. Disebutna riya. Ari riya oge karebetna musyrik. Musyrik hoki anu leutik tapi dikumpul-kumpul mah jadi loba. Halo? Ibu? Ikhlas ayeuna ngaos di dieu? Ikhlas. Terus? Kade ari ikhlas mah dina mana? Urang tong nganilai keikhlasan batur da moal apal tentang keikhlasan iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ningali haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Ikhlas. Man bana masjidan lillah. Nyeun masjid teh karena Allah, lain karena hayang dipuji ku jelema, lain hayang karena disebut hayang jemaah berehana soleh sareng sajabina. Ibu ieu teh teresepkeun setan teh. Setan teresepkeun kanu ikhlas, maka sok loba gogodana teh. Ya. Lanjut urang teh daek nanya ka jalma nu sok nanya, harus teh. Bu, lamun aya tatangga pedih teh kirim moal. Tuh, geus teu ikhlas deui wae. Kajeun teh mere nanya ka jalma nu sok nanya, mere ka jalma nu sok mere. Geus teu ikhlas. Kasalaki salah barang mere lamun salaki teh mere mah. Eta geus teu ikhlas. Sok ibu diajar ayeuna ikhlas. Kunaon aing make ngahargaan ka salaki, kunaon make ngaulaan salaki di orang Gusti Allah. Tos ikhlas. Salaki rek mere teu mere karena Allah. Bapak-bapak ayeuna nya akad, pamajikan karena Allah. Ai urang mah kitu, Bu. Pamajikan batu dan pamajikan urang. Ai itu dia mere duit goler 1 juta mah. Tara naik aja ka kamar. Mugen we. Aya begitu? Ibu, cenah ibu-ibu anu pangtehna ka surga, ibu-ibu anu sok nawaran ti payun ka salaki. Cing ibu-ibu sok nawaran ti heula tapi kudu dipaksa. Lamun dipaksa ku salaki hese ka surgana oke. Tapi lamun tiap penting teh geus kegoler. Nah, ya. Geus dipayun ka kamar. Eta bapakna balik di masjid pada isya teh ibuna geus di kamar. Aduh. Geus ngagoler, geus seungi. Wah, Kang hayu ah. Nah. Hayu ka mana? Hayu urang keluar sareng cenah. Kadang yang ke budak keluar ke mana?
Jadi ibu-ibu teh ibu ikhlas karena Allah. Tak kewajiban aing salah pamajikan kudu ngaulaan salaki lahir batin. Ibu nomor kahiji ikhlas. Kunaon make ngirim di ngaran Allah we ngirim. Ibu hoyong mulia teh. Hoyong agung teh. Saur Kanjeng Nabi lamun anjeun hayang agung, hayang luhur darajat, kirim jalma nu tara ngirim. Masa gitu Ibu? Tanya ka jalma nu tara nanya. Unggah ka jalma nu tara unggah ka urang. Eta teh ikhlas. Eta teh ikhlas namanya. Kadang-kadang ayeuna mah urang hiji we eta lah. Hiji we etanya urang hirup sing ikhlas karena Allah. Ulah hayang penghargaan di jelema. Da jelema mah lieur. Urang bareng kahadean sakumaha wae oge moal nuhun moal ngaku jelema mah tos we kana Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kaikhlasan eta ku urang diungkapkeun tiap salat. Inna sholati tong dipanjangkeun wa nusuki gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Teras dina surah Al-Fatihah urang ikrar ka Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta teh iyyaka teh jadi maf'ul. Ai maf'ul biasana paneuri tapi diheulakeun. Asalna mah na'budu iyyaka nasta'in iyyaka asalna mah. Tapi dipayunkeun iyyaka na. Eta teh keur negeskeun yen urang ikhlas karena Allah. Ibadah muka Gusti Allah. Macul karena Gusti Allah, dagang karena Gusti Allah, rumah tangga karena Gusti Allah, jadi pejabat karena Gusti Allah, jadi ajengan karena Gusti Allah. Teu aya tujuan naon-naon. Dengan sok aya cenah jalmi oh ieu mah karena NU, oh ieu mah karena Muhammadiyah, oh ieu mah karena Persis. Ya, eta mah peh dieu. Tetep kurang membagana lain NU, lain Muhammadiyah, lain Persis, lain Sunda, lain Jawa. Kurang mah Allah. Kata saya, tauhid. Eta nu diajarkeun dina NU. Tauhid. Hirup urang tauhid. Ajaran pokok dina Islam tauhid. Dina eta disebutkeun dengan Kangjeng Nabi Muhammad teh ala siratim mustaqim. Naon ari siratim mustaqim? Al-Islam. Ari Islam naon? Dinur rusuli. Semua agama para rasul itu Islam. Sekarang Nabi Musa Islam. Nabi Isa Islam. Nabi Muhammad Islam. Maksudnya Islam teh at-tauhid. Ikhlas murni karena Gusti Allah. Mudah-mudahan ayeuna sabadana urang buludan teh semakin tauhidna kiat, ikhlasna kiat, magi ieu pokok bagal ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seueur keneh Ibu, akhlak-akhlak Rasul eta hijinya sareng Gusti Allah. Anu kadua, akhlak jeung diri urang. Naon anu diajarkeun ku Rasul? Naon Bu akhlak? Hiji an-nadzafah. Kebersihan. Naon Bu? Tadi akhlak ka Gusti Allah ikhlas. Akhlak ka diri sorangan naon? An-nadzafah, bersih. Sok Ibu pami ngaos Fathul Mu'in, ngaos Takrib, ngaos Safina, nomor kahiji babu at-thahar. Bab bersih. Allah teh resep kanu bersih. Bersih awakna. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau tawwabin bersih manahna, lamun mutatahhirin bersih ka awakna. Ayo dipikadeun ku Gusti Allah. Sing bersih. Sarang bersih. Sarang bersih. Bajuna bersih. Masjidna bersih. Jambanna bersih. Jalana bersih. Susukanana bersih. Mobilna bersih.
motorna bersih, wawasna bersih, sakuna bersih, sakuna bersih sadayana kedah bersih ibu di Mesir aya sungai ini sungai ini di Mesir eta masyarakat upami langsung tina sungai ini aman bersih coba urang ayeuna di Citarum di Bandung coba Bu ari ngaku umat Rasul ari ngaku hayang syafaat Rasul ngajarkeun bersih Bu lamun badena tepan kedah abdas upami head kedah adus dinten Jumaah disunatkeun adus pada Ramadan adus sadayana bersih jadi orang akhirnya mudah-mudahan sing nama bersih lahirnya bersih batin nyambung sareng ikhlas sekeneh ibu mudah-mudahan kisum geuning onang teh ka dieu mudah-mudahan urang teraskeun di kumaha akhlak Rasul ya yang tawisna akhlak Rasul teh as-sabru sabar ya sok ibu tingali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim eta kasebabna ulul azmi eta ngagaduhan tingkat kesabaran yang paling tinggi maka kalau menjadi ajengan perlu sabar mun ajengan teu sabar Bu geus kabur si Bu Guding ya tadi teh gewe cing teh jam 11 biasa lagi suka jam 11 tapi daerah kan jam 11 datang ka dieu mah di jam 8 nungguan we kieu alhamdulillah kebagian jam 12 jam 12 coba lamun teu sabar Bu ngasuh pasantren lamun teu sabar masyaallah ya komo babar zaman kiwari hese tadi andawisna akhlak teh as-sabru sabar ari sabar diperyogikeun ku sadayana peryogi sabar gitu peryogi sabar ajengan peryogi sabar kiai peryogi sabar salaki peryogi sabar pamajikan peryogi sabar indung peryogi sabar tukang dagang peryogi sabar polisi peryogi sabar tukang dagang peryogi sabar sadayana peryogi lamun teu sabar ieu hirup nah make kedah sabar sabab ieu hirup di alam dunya mah pun sebatna teh darul agiyah di dunya teh tempatnya robah kamari cageun ayeuna gering ayeuna gering isuk ayeuna boga duit isukan ayeuna untung isukan rugi terus di dunya mah robah aya nu moal robah dia di surga sanang-sanang nikmat tapi ari di dunya mah ayeuna robah nikmat ninggalkeun urang atawa urang ninggalkeun nikmat eta di dunya maka peryogi sabar terus saya tanya nomor kahiji ikhlas nu kaduana bersih anu katiluna sobar yo Kanjeng Nabi di Baledoga di Siduhan ke Yahudi tiap poe ngamak ke Kanjeng Nabi marah tidak Kanjeng Nabi nyesel ke Kanjeng Nabi dendam ke Kanjeng Nabi begitu eta nu Tuhan teh umal dinten teu aya ternyata teu daman ternyata pangpayuna anu ngalongok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cing ibu-ibu lamun aya tetangga tukang ngomongkeun urang itu dilongok mah mun geuling ari hayang di Rasul ari hayang menang syafaat Rasul Bu ibu lamun aya baturan dina Al-Qur'an diulang-ulang lamun aya nu awon balas ku sae eta ajaran Rasul ajaran Al-Qur'an idfa billati hiya ahsan ibu lamun batur goreng lawan ku sae pedit lawan ku ngirim atuh nu pedit lawan ku ngirim nu tarangannya lawan kuna eta ajaran Islam. Jadi ternyata ibu-ibu ajaran Islam eta ngajarkeun lapang dada. Lapang dada atau Nabi jembar mana? Sehingga Nabi Musa alaihissalam dina nalika bade dakwah ka Firaun naon doana?
Nah doa anak sing Nabi Musa. Rabbis rohli. Ya Allah jembarkeun mana abdi. Ya lamun jembar mana jadi ajengan ngeunah, jadi pejabat ngeunah, jadi indung ngeunah, jadi bapak ngeunah, jadi salaki ngeunah, jadi istri ngeunah, jadi budak ngeunah. Lamun jembar maka Nabi Musa eta nomor kahiji doa teh. Da upami disimpulkeun mah sadayana ajaran Rasul ngajak ka urang supaya urang besar hati, supaya urang menjadi orang yang berjiwa besar, ikhlas, bersih, sabar. Eta di antawisna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang ayeuna ngapayun sing ikhlas, ulah aya harapan naon-naon, komo ngaji lamun dibere amplop. Syukuring mah teu minta amplop. Ieu ge aya duit teh hayang syukuring mah. Sugan teh ini Samsu kitu rek nyokos bungkus. Ya. Ngaji ieu mah ibu syukuring aya di Cibiru nya ngawas manggil ajengan di Cileunyi, ngawas bikin ke jam 1. Di amplop kan musim kuring teh 800.000 ya. Nah jam setengah 2 aing nelpon ibu-ibu musim kuring teh nah sini teh jam sakieu aya ibu-ibu di kadang-kadang teh ngarakeun aduh ada teh gue gitu pemajikan geus ngomong saha cenah eta itu teh cahaya teh ibu ieu abdi cenah istrina ajengan anu oh mohon nu bae ceramah di abdi di dieu mohon. Iya cenah kirang, naon kirang teh amplop. Ya Latif. Musibah ibu, ajengan zaman kiwari ngajar di duitkeun. Di mana atuh rek ikhlasna ge di mana barokahna. Komo di Bandung mah eta saya nya, saya. Buat pater jadikan proyek atuh. Oh, buat pater jadikan proyek atuh. Ya. Coba deh, pada di kilometer 87 mas ya, dina itu dina meja teh, khutbah paling lama 4 jam. Oh, nggak nah apa kayak gitu, pemilihan teh. Ayo main balik teh pergi tanda tangan dulu ya, nah tangan, kasar. Pura-pura we berang teh hayang kieu, teh ka mana ke zaman, udah hamil ke Pablo. 1,5 juta ya, 4 jam 1,5 juta, bu. Tak aya ajengan eureun ngajina kusabab teu di ongkosan. Allahu Akbar mana ikhlasna. Sok ayeuna mah diajar ikhlas. Ibu lamun urang ikhlas sagala rupa karena Allah. Lamun Syekh Mutawalli Sarawi mah urang teh fi ma'iyatillah. Urang di mana-mana teh sareng Allah. Ulah jeung jelema. Jelema mah terbatas kemampuanana, urang jeung Allah di mana-mana oge. Urang jeung Allah penting. Jeung Allah di masjid, di pasar, kadang lain di masjid hukum jeung Allah teh, di pasar jeung Allah, di kantor jeung Allah, di mobil jeung Allah, di pesawat, di laut, di darat, di mana-mana jeung Allah. Kakarek urang bakal manggih kahirupan anu bagja, anu untung. Tadi saudara pangarsa sesepuh di dia. Urang saran Gusti Allah. Hari urang masuk nganalkeun jelema, nganalkeun salaki, da salaki ge terbatas. Nganalkeun pamarentah ge terbatas. Kau ge hayang ka pamarentah, moal bisa. Geus urang jeung Allah. Urang bakal jembar mana? Bagja dunyana, bagja akhiratna. Eta ikhlas. Da kitu rupina mah eta masalah sawios akhlak Rasul. Anu ku urang kedah dituturkeun diterapkeun dina kahirupan urang sadinten bagi akhlak lain ukur ucapna akhlak teh sanes ukur budi pekerti tapi akhlak teh perilaku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakna perilakuna Al-Qur'an. Al-Qur'an sanes ukur dibaca, Al-Qur'an sanes ukur diaji, tapi Al-Qur'an sudah jadi perilaku. Eta aya ieu pamata aya seratan orang Rusia. Manehna orang kaya. Orang kaya di Rusia. Begitu aya nu ceramah, aing mah lain hayang ngadenge ceramah. Hayang ningali Islam teh dina kalakuan aranjeun. Tak ieu urang teh. Jadi dina
So, para ulama disebutkan al-Islam fi wadin wal muslim fi wadin ukhra. Islam di suatu lembah, muslim di lembah yang lain. Jadi tengah hiji Islam jeung muslim teh. So, Islam ngajarkan jujur, tapi ayeuna tukang dagang jalujur teh. Meuli beusi make jeung banci sagarupa. So, ayeuna diurang rek barokah kumaha? Nah, Islam teh ukur diomongkeun, lain dilakukeun. Rek meuli triplek 5 mili, dah diukur dengan 2 mili atuh. Paku kitu, keusik meuli satre 7 kibik, diukur teh ngan 4 kibik, da kieu di tengah jalan. Tah, Ibu, jadi Islam teh teu hiji jeung awak urang. Lolobana kitu nya. Mata kurang mudah-mudahan cing aya robihna cek sepuh mah bada muludan teh aya cangkarupna cangkarup mulut. Amin ya robbal alamin. Nah sakitu rukin nama Ibu pada jam 1 kira sekedar mudah-mudahan sing aya barokahna yang khusus kangge simkuring umumna kangge sadayana. Urang ngadua Ibu ayeuna nu hariung kieu simkuring hoyong ngiring ngadua naon maksudnya nuju ngariung ngawas kieu teh diriung ku malaikat. Terus teh diriung ku malaikat. Sok ayeuna kertegeun dina mana gaduh kahoyong naon? Hiji nu teu daraman sehingga aman. Amin. Para suku, para kiai, para ulama sing sareha, para yang yuswa digampilkeun rezekina. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak incu urang beri saroleh nya anu dagang sing aruntuk, anu tani sing kajadian, anu kedu keseureun sing kapeset, anu hayang kawin sing geura kawin sing geura jodoh. Nu hayang nyanung sahan hayang nyanung sok. Ya hayang nyanung sok ngadu aja. Da Allah mah gampil. Kamari aya ajengan motong di Jawa Timur umroh bareng sapesawat disebatna teh ajengan Fatmah. Naon Fatmah teh? Opat cai mah. Hayang ilmuna ka Cibiru. Moal naon moal hayang bodas. Sok mau hayang kawin ayeuna. Dan ingat Bu, anu jadi pasihan ku Gusti Allah mah teu boga jodoh. Di UIN Bandung aya profesor awewe geus profesor. Teu boga pamajik boga salaki. Da tadi pasihan ku Gusti Allah. Ya. Arti jalmi teh nikah teh kusaha Gusti? La yantani musnani wa la yantariqani illa biqadarin wa qadarin minallahi qad sabah. Mata kok ayeuna ngadua. Aya anak urang, incu urang, dulu urang sanikah mudah-mudahan aya jodohna. Anu hayang kemah sing geura berangkat. Mudah-mudahan di bangsa urang ya. Da ieu teh Ibu bangsa Indonesia teh daulah al-Islamiyah ya. Naon akbaru daulah al-Islamiyah, negara Islam panggedena salam dunia Indonesia. Maka lamun muslimna naon maju muslimna sejahtera pasti bangsa Indonesia sejahtera. Mudah-mudahan bangsa urang Indonesia sing diamankeun nya gemah ripah loh jinawi. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.